Ayah. Oh, Ayah Neng. merah domba teh ayah. Oh, perjogi domba. Tuh, domba sarehat arageun. Ayah ukuran sakieu ayah sabaran domba pengawasna ida Kang Junaid bade mesen. Mau ada mereka barang mas saya atasan di dia. Oh, Junet. Ai domba mah rupa-rupa hargana nu 4 juta, 3 juta setengah, anu 3 juta we aya. Adi Junet periogina anu harga sabaraha? Ayah anu 1 juta bah. Oh, Junet anu 1 juta. Aya. Di abdi mah Junet anu 1 juta oge hargana. Mohon abi bade mesen 1 juta ya. Junet. Ari harga domba anu 1 juta mah aya. Da domba mah sebenarnya mahal nu 3 juta ge. Nu 2 juta. Ngan ari nu 1 juta mah nyaeta domba nu karek porojo. Junet, domba anu harga 1 juta mah atuh domba nu karek porojo. Terbalik ya kamu ya. Ayah mah. Dasar Junet. No. Junet kemana, Net? Jalan ayah. Jalan-jalan. Mohon. Di duduk dulu. Ini naon masa naon dia ya. Lain, arek ka mana Junet? Meniru rusuhan kitu, jiga nu keur loba duit. Duh ayah. Kurang kepikiran wae, berang penting. Cing, kapikiran naon wae Junet, meni beurang peuting di dinya teh pulang jentul. Ya eta ayah, jeneng hayang umroh. Naon eta teh make jeung umroh kitu cenah. Umroh mah babari, tinggal ngomong kasih ayah murah meriah deui. Teu kudu make modal sagala rupa. Naon cenah ya omongkeun ya. Nu bener bah. Eta Junet jelema ge aya. Si ayah isi ada umroh mah murah malahan mah sagala rupana ge. Sok ya beberkeun ayah da. Junet, dinya yang umroh, yang umroh teh rupa-rupa Junet. Aya nu 25, aya nu 30 juta, aya nu plus fasilitas meyakinkan. Ari Junet hayang anu kumaha? Hayang nu gratis ayah. Atuh anu gratis mah di aya, tapi nu gratis mah umrohna ka tanah longsor. Junet mah yang ke tanah susi, kakak tanah longsor. Terbalik. No.